sagara rumah tangga. Raga dua jadi hiji, nu dipamrih sapapain sama manis. Kacai hiji mandi, kadaran silik jajab kayang. Indung tunggu rahayu, bapa tangka darajat. Mertua dahan harta, mangga. Sampel ke mamah gelis anakin, sok aa salik hidup duaan. Cepengan panangan mama, gubragan masa hidup duaan. Mama, iya abdi mah, anu ti ali dugi kaageng kieu seueur nyesahkeun ka mama. Hapunten abdi mah, anu abdi salami ieu seueur ngarudegkeun ka mama. Hapunten abdi, doakeun abdi mah, abdi doaan bade ngamah sagala rumah tangga. Mudah-mudahan sing jantan kulawargi anu sakit mawadah tur warahmah. Amin ya rabbal alamin. Enggak dipeluk neng mamana, aa dipeluk mamana nya. Pangdoa dina jantan sepuh kantang diperyogikan aku hidup sejanyo berdoa sepuh. Cium kening mama ku hidup doaan. Mangga sampai cium kening mama ku hidup doaan. Sokan sakit dulu. Doakan mahnya ibu mamanya. Sok angkat. Tos salib deui hidup. Ayeuna digentos neng kapali doa kapali dieu. Mangga ngalih kapali dieu neng ka mama. Ya saya sekadar neng. Mangga hidup salib. Gubragan masa hidup doaan suhungkeun doa abdi dan sapuh. Mama, ya abdi sejanyokeun doa kana janten sepuh. Doakeun abdi mama, angkeun abdi kawis putra mama. Teu kenging dianggap mantu mama. Abdi doaan sejanyokeun doa. Mugi ya mama kersa mocekeun doa ka abdi doaan. Sejak ngeberkahan ka abdi doaan. Gelis katep anaki, ujung-ujung disuhungkeun. Sok sanastri suhungkeun ku mama santos dihungkeun. Brah kasep gelis anaki. Geura miang, geura rumampa. Geura kojayan sagara kabagjaan ku hidup doaan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Amin ya Allah. Sok dipeluk mamana. Sok dipeluk mamana, doakan ku hidup. Sepuh hidup ieu sing aya dina kasehatan. Mangga ayeuna mah ngalih digentos ku apa? Mama ligina ngalih. Digentos ku apa? Ku apa masing-masing mangga. Salik dipayuneun putrana masing-masing. Ieu tuang putra pada sejanyokeun doa. Mangga. Mangga hidup calik. Cepengan panangan apa ku hidup. Dipayuneun hidup ieu aya apa? Anu salami ieu. Jerih payah apa? Teterang hujan, teterang panas, dan hidup. Mudah-mudahan hidup nyuhungkeun berkahna, nyuhungkeun doa nanti jantan sapuh. Apa? Hapunten abdi Pak, doakeun abdi. Ti kawit alit dugi ka agin tieu, abdi teu acan tiasa ngulang tarima kana jantan sapuh. Abdi doaan saja bade ngawitan rumah tangga. Mudah-mudahan apa kersa ngadoakeun, kersa ngapunten ka abdi. Ugi abdi sing janten kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Dipeluk apana sayang? Dipeluk apana? Teteh mudah-mudahannya ya sapuh hidup masih jumeneng, sing disehatkeun, sing digapilkeun milari urusan segala urusanana. Amin ya rabbal alamin. Mangga digentos ayeuna mah. Tah ieu teh nya gelis. Sami-sami sepuh hidupnya sing turut-turut muat kana kasepuhnya. Tah ieu teh sami-sami sepuh doakeun apa abdi. Hapunten abdi. Angkeun abdi tawis putra apa. Teu kenging dianggap mantu ku apa. Mudah-mudahan abdi doaan sing waluya bagja rumah tangina dunya raung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dipeluk apana? Neng dipeluk apana? Doakan apa? Ipala putra apanya sing jantan lawargi bagja. Mangga ngalih nama. Apa lingina ngalih?
kana jantan saroge. Tah aya namanya Neng beberapa saputehnya nya. Saroge hidup Neng Intan jantan hidup pada tutur tumut kana jantan saroge. Mangga urang sasarengan sareng abdi. Ti kawit ayeuna mudah-mudahan abdi sing jantan istri anu soleha, anu sakumaha ditugaskeun, anu sakumaha mistina, abdi sing tiasa membantu rumah tangga nya kitu deui Neng hatur nuhun tos nampi hatur nuhun tos nangkeun jantan saroge. Mudah-mudahan tiasa ngabimbing Neng Intan dina anggota rumah tangga. Sok dikecup ke Neng Neng Intan dikecup. Neng calik seperti sampai Neng rada ieu tangga sakali. Dikecup ke Neng ieu tukang foto mangga ieu fotografer cenah. Di Hilda Wedding mangga ditahan lah 2 jam.